Ku bismillah dikawitan, iya kisah dinadomkan. Ku ate yang membutuhkan karena rahmatna pangeran. Kisana kembang kemboja, nu jadina bercabang dua, nu tak asing jang tarangka, nu tumbuhna di astana. Kacaturkeun doa santri, santri putra santri istri, saling damanjang sehati, berpadu cinta sejati. Ki amareta namina, jeung Siti Mar'ah namina, sanajan panggina langka, tetapnya ajang setia. Barang dina hiji mangsa, Ki Ahmad ngalih kobongna, Siti Mar'ah kawasa, bari nangis jeung setia. Siti Mar'ah sasegrokan, nyariosna alon pisan, pami nyampai di tujuan, tong hilap enggal nyeratkan. Ki Ahmad alor sopan, jawabna adukan tenan, masa aku melupakan dirimu yang aku sayang. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehlah bertemu lagi. Siti Mar'ah mesem manis, cahaya bari jenggalis, sanaos bari jeung nangis, Siti Mar'ah tetap galis. Tos lami kacaturkeun, lamun rinduna mereka, silih suratan balikna, tuk mencurahkan hatina. Kacaturkeun Ibu Ramana, ka Siti Mar'ah nyarita, kada enggal ka bumina, ngawaron teu nyangka. Henteu nyangka rek ditikakeun, margina henteu ngawartoskeun, mulang gengan ngajalankeun, pamanut kolot masieun. Sanajan bari teu sangka, dijodohkeun Ibu Ramana, Siti Mar'ah kapaksa, hatina sakit tersiksa. Pernikahan Siti Mar'ah membuat Ki Ahmad resah, laku lampas serba salah, dahar nginum tengarena. Ibu Rama Siti Mar'ah, lain tega jeung teu nyaah, mewarang enggal ditikan, ninggal harta nu berlimpah. Orang tua nempo harta, nu kitu matre ngaranna,
kajan teuing agamana, yang penting berlimpah kaya. Ringkas bae caritana, kiamat leuwih samsara, nepi ka teramangna, panyakitna beki parah. Mencit meridina rakit, boboko wadah bakatur, lain nyeriku panyakit, kabogo direbut batur. Kumaha kumahakeun, teu tiasa dipaparkeun, banget ese dipaparkeun, apan anjeun ngaraoskeun. Ngan anjeun mati da tau, rasa pahit di diriku, seperti minum empedu, mending lamun minum madu. Kiamat datang nangis, perih bagaikan diiris, kaya seorang pun pedis, micenku penyakit sadis. Telah kiamat mati, nyawana diambil Gusti, mungkin sebab sakit hati, sampai memasrahkan diri. Siti merage terangan, sabab aya nu nyampaikeun, ngagebeg hatena rawaseun, kumadu kumahakeun. Emang nasib ti mar'a, teu bakal ti awal nikah, pikiran selalu gundah, hatena selalu resah. Jeung ti saprakna nikah, membatin selalu dirina, hese ngailang kenana, kiamat dina tena. Sanajan sareng cara ge, tak bisa malingkeun hate, sakapeng sok hare-hare, temayunan ku cara ge. Ditambah aya berita, Ki Ahmad meninggal dunia, hatena semakin gila, dohir batina tersiksa. Di mana surya tenggelam, menunjukkan waktu malam, pikiran sok melayang, memikirkan seseorang anu pindah di hatena Siti Mar'ah. Kiamat anu terpisah karena nikah. Sakapeng sok kesalkeun, carogen anu budiman, ditaros jarang membalang, ngajakeun penasaran. Adulnya bojo akang, naon anu diemutan, jawabna tegadu akang, abdi hayang ka kuburan. Carogena teu ngulakeun, malah kalang ngajajabkeun, naon anu disuruhkeun, mangka
kabade dijalankeun kacarioskeun sering pisan Siti Mar ngajaran kakuburan potongan anu teu kajodohan upami wangsul jarana sok ngupingkeun aya sorana suara hiji jalma tajirim dengeanana sanaos bari tajirim Siti Mar yakin eta sora anu pokna adu meureun ya bagjana lamun urang teu laksana lamun anjakan geusna teulang hirup kaula di dunia sakicuk mata teu aya suga cahaya bakal manggi anjeun bagja teu bisa disanes-sanes puguh sarana teu bentes hatena sangat tergores mulang ge teu bisa hees diriwayatkeun aya riwayat Siti Mar sakit berat nya anjeunna wasiat waktos anjeunna sakarat pami engke di kuburna Siti Mar nyuhun teu direjengkeun caket kiamat gigiran berantos canduk waktosna Siti Mar hapilar dunya dipanggil anu kawasa Rabbil alamin anu mulya kacarioskeun pupusna dilaksanakeun pupusna nya tumbuh kembang kang boja katunggul bercabang lua mung sakieu anu katampi kisah ieu nu kusim abdi hatur nuhun.